ngarasa bangga boga budak asup pegawai negeri. Ibu ngerasa bangga gaduh murang kali lebat polisi. Ibu ngerasa bangga gaduh murang kali jadi tentara. Jadi bangga. Tapi orang jarang nu bangga boga murang kali jadi santri. Jarang anu bangga. Nemong-nemong kata tangga, alhamdulillah pun anak mah nu dinas di mana di Bengkulu. Jadi naon? Jadi jaksa. Oh, gagah pan gitu. Alhamdulillah pun anak mah tos janten jenderal, ini nuju dinas di mana? Di Kalimantan. Oh, bangga pan. Alhamdulillah pun anaknya jadi anu, oh jadi dina masalah dunia teh. Nalika ngantunkeun urang ka alam dunia eta urang kali urang nu jadi jelema teh. Bahasa kolot jelema eta teh. Nu jadi naon jadi orang-orang sukses teh, nu jadi pejabat, nu jadi pamimpin teh. Ngumpul ke orang kersakarat orang teh. Nulungan moal eta. Wah. Saha nu bakal nulungan? Ujang santri. Kasep pangdoakeun emak. Pangmacakeun Yasin. Tong pohonya emak ngantunkeun kiriman ku anjeun Fatihah. Eta jalmi nu soleh teu ngarasa bangga ayeuna mah. Urang gaduh murang kali santri. Teu ngarasa bangga gaduh murang kali orang santri teu ngarasa bangga ayeuna mah. Itu tuh nu jarani eta nu merasa bangga urang mah ayeuna mah. Nalika urang sakarat mah engke. Nu bakal bangga teh bangga aing mah boga murang budak santri bangga. Jadi eta nu ngahalangan ka urang teh. Matak ti ayeuna keneh. Sing bangga gaduh murang kali